Bener, kain agulnya jauh-jauh sini tuh kan. Pamer aing mah pamer mas. Ye, mawakeun mas batangan di tanah mari. Semalain boga mas batangan apalagi coklat batangan aing mah yakin. Jauh-jauh di Bandung kain agul emas gerak. Dadang peka ya tuh wah. Halus tuh wah. Gua teh. Kasih wah. Tapi mah orang mah mau jadi pamer wah sing kudu nyawe. Bukan dari siapa keluarga mulai nyelawel. Tapi dah hayang atuh ieu ka musuh aing pamer heula. Tuh, teh aing ya. Aduh nyikeun. Di urang teu PK geus sabaraha poe ge mah geus kaburi sagala. Aku dah aing mah kamari ge lawan musuhna si sambal anggur sateuleuh sia. Anu sakit kituan ku aing eleh kamari.